Wok Naon? kaharti aya nama ku aing euy. Kaharti naon sih teh? Yo kaharti weh. Sampu ge ngajelaskeun. Lain maksudnya kaharti gitu ku aing. Anu kriasinan dikubur hukumna haram sih Bu. Heuh jauh janji ngaharamkeun. Jeung haram ti mana? Haram masih itu teh. Kabeh oge anu maca doa yasinan mah dikuburnya alus make jeung ngajanji ngaharamkeun. Si cek saha? Haram ai maneh. Ya alus di mana-mana ge loba panan di kuburan anu maca yasinnya alus make jeung anu maca yasin di kuburan haram. Nah Aisyah goblok mana yasinan di kuburan. Mana yasinan dikubur hirup-hirup dae. Nah, tinggal embung anjing kayak gitu mah. Nah Aisyah janji nyerenteng ka aing teh. Beluk. Sok we kumaha pikir mana yasinan dikubur hirup-hirup. Daek Ya embung atuh. mata cek aing itu tah. Cek Kapan urang eta oge teh haram oge. ngadoakeun nu maot pananya alus Manya ngadoakeun nu maot aya di mana-mana ge aing mah ngadoakeun teh nu hirup dan nu maot mah jasa teh butuh ku doa aya teh. Teu walaka aya jasa mah kan dikubur aya di mana-mana ge nu hirup butuh doa mah. Heeh ya kan. Sama sok. Bener, Kalinglap sia ruhna euy ka mana euy lieur sia mah udang sare urang. Nah kumaha pola pikirna teh sia mah. Aing nanya bener-bener anu kriasinan dikubur haram hukumna. Cek maneh cenah halal bae alus teh. Mun maneh sia di kuburan sok bari yasinan dikubur hirup-hirup. Daek gitu. ya tuh embung atuh anjing. Sia Ya lo koplok sia mah. Nepikeun kahayang dikubur maneh hirup-hirup. Dina ngadoakeun upaya Manya ngadoakeun upaya di mana-mana ge sia ngadoakeun mah nu hirup nu butuh mah nu hirup. Jasadna dan muat mah jasadnya. Ya heueuh atuh sia. Di mana-mana ge sia jasad nu paehna mah jasadna sia. Anu pisah ruh pisah tinu jasad. Anu cunduk waktu ninggang kana mangsana anu ditakonan makan ruhna eta mah da jasadna moal ngilu dikubur hirup-hirup ka dituna cacingan beungit tuh sia mah nanya benar-benar teh sok dianggeurkeun wae pan sia teh geus ngopi geus ngarokok matak naon ingetan teh sia teh gubuk deui ka dieu sia teh lain diantepkeun di WC ingetan sia teh kamu tong kitu heuh nya